Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para mirsa sadayana ditepang dangukeun deui sareng Mang Dendi. Mang Dendi di dieu baris naraskeun deui dongeng nya anu kabantun dina dinten kamari kitu tah kapegat ku waktosna tah ayeuna urang teraskeun deui kumaha cenah tumbal dina dahan radu teh akibat hutang anu meulit kana beuheung kitu tah nya. Kamari teh Mang teh kerek nyaritakeun harta Mang Suryo teh entos dina tangan kitu tah nya jeung saha tah anu bakal jadi tumbal kahiji kitu tah ayeuna urang teraskeun deui nyaeta dongeng tumbal dina dahan ranu teh. Hayu urang kupingkeun ku sararea deur Sabulan geus kaliwat imah anyar Suryo harita teh nangtung di pasir bentang tembokna tina bata beureum kenteng mabra sarta pakarangan di pager ku beusi anu luhur. Tapi sanajan imahna agreng warga lembur mah tara aya anu wani ngadeuketan lamun geus surup panon poe. Manehna nyaho aya aura tiis anu kaluar tina eta imah, aura anu mawa pikasieun. Mang Suryo sorangan ayeuna geus robah, awakna ayeuna jadi leuwih badag tapi kulitna pias jiga mayit. Matana sok liar neuteub ka mana-mana sarta leungeun kencana anu buntung teh sok ditutupan ku sarung tangan kulit ayeuna mah. Peuting harita Jumaah Kaliwon geus datang. Hawa peuting karasa panas deukeut. Padahal di luar teh keur hujan harita teh ngecrek. Mang Suryo keur diuk di ruangan tamu anu poek. Di hareupna aya si Udin, babaturan akrabna anu baheula sok babarengan waktu keur sangsara. Si Udin aya di dinya teh diangkir. Cenah mah rek dibere modal usaha ku Mang Suryo. Si Udin teh nyahoeun yen manehna teh keur diincer ku makhluk nu aya di kolong. Teu lila kadenge si Udin tok atuh. Nuhun pisan nya yo, anjeun teh geuning bager keneh katuring sanajan geus jadi jelema kaya. Tapi yo naha di imah anjeun loba pisan monyet. Tadi we lain naon pas kuring asup aya anu ngintip ti luhur romari mending galede deui panonna siga harurung yo. Eta mangan saukur perasaan maneh meureun jeung teu tingalian din tong dipikiran anguran mata inum kopina sok geura sok aduh nikmat geura hujan dieu mah bari ngopi nya atuh sok ku abdi yeuh urang leueut kopina ceuk si Udin. Sok atuh tadinya geura inum kopina din keun lah masalah modal mah urang obrolkeun ke sakedeung deui. Urang beri nungguan aya hiji deui tamu cenah din erek ka dieu. Oh saha nu erek ka dieu? Terus si Udin beri kitu teh manehna beri nginum kopi. Teu lila manehna ngarasa sirahna jadi lieur. Pamandanganna si Udin mimiti kabur. Di jero imah anu poek eta si Udin nempok kalangkang Suryo dina tembok robah bentukna. Kalangkang eta miboga buntut anu panjang sarta ceulikna anu rancung kaluhur.
Eh, yo, nah maneh pandangan kuring teu asa jadi poek. Si Udin nyoba nangtung harita, tapi sukuna jadi lulus jika kapu. Ti satu kangen hordeng harita jol aya nu muncul nyaeta sosok monyet anu raksasa anu disebut Gusti Prabu Tea merenan. Makhluk eta lempangna bengkung tapi gagah harita teh. Buluna hideung meles sarta taringna oge panjang nyorot ka handap. Makhluk eta nyamperkeun ka si Udin anu geus teu walakaya. Suryo ngan saukur neuteup harita teh aya rasa perih mah dina hatena nempok sobatna bakal jadi tumbal. Tapi rasa sieun ka siluman eta leuwih badag. Alus Suryo, getih ieu bakal nyieun dahan kuring tetap hejo. Jeung peti emas anjeun tetap bakal pinuh ayeuna. Piceun rasa manusia anjeun Suryo. Saenggeus ngomong kitu eta Gusti Prabu teh, siluman eta loncat kana awak si Udin. Sora papakean harita teh disobek-sobek ku Kanjeng Prabu atau ku Kanjeng Gusti eta. Brek terus sora tulang si Udin harita teh dipotongkeun. Krek sarta jeritan si Udin anu pegat di tengah jalan harita teh. Suryo atuh harita teh nutupan ceulikna, manehna teu sanggup ngadenge sobatna keur diparekeskeun awakna di jero anu poek kadenge sora anu keur nyekrek daging jeung nyuruput getih. Cekrek krekek suruput krauk suruput harita teh awak si Udin diparioskeun terus diuyup getihna anu bijil tina saawak-awakna. 10 menit anu kaliwat kaayaan jadi jempe deui. Siluman eta geus ngaleungit balik deui ka alamna meureunnan. Anu nyesa di tengah rohangan teh ngan saukur baju si Udin anu geus ranca ku getih harita teh. Sarta anehna eueuh layon mayit si Udin leungit tanpa sesa. Siga geus di dahar ditelen sagemlengna. Ari Mang Suryo harita ngahariring ceurik, hampura Din, hampura kuring kapaksa Din, geus nubalkeun maneh Din. Tapi rasa kasedih Mang Suryo harita henteu lila. Pas manehna nempok kana eta meja aya tumpukan emas anyar anu leuwih loba tibatan saacana. Sarta di luhur tumpukan emas eta aya ramo kelingking si Udin anu geus garing. Waktu peuting geus teu karasa harita teh nyaw-nyaw geus waktu isukna nya. Ari dina waktu isukna lembur pasir batang deui geger harita teh geger nya. Si Udin cenah mah leungit tanpa tapak. Ari pamajikan si Udin harita datang ka imahna Mang Suryo bari ceurik harita teh.
Pamajikan si Udin datang ka imah Mang Suryo bari ceurik ngagugulung. Menta tulung sugan jeung sugan. Mang Suryo apal jeung nyaho di mana nu jadi salakina. Suryo ngan saukur mere duit saamplok badag. Nyai, ieu artos keur kabutuhan anjeun. Udin mah cenah rek init ka Jakarta rek neangan digawe nyarita ka abdi mah. Meureun dina initna henteu pamit ka anjeun. Ceuk Suryo harita ngabohong. Pamajikan Udin balik beri mawa duit harita teh. Tapi hatena tetep ngarasa aya nu aneh. Pas manehna keluar tina pagar imah Mang Suryo, manehna nempok kaluhur tangkal randu leutik di sisi jalan. Didinya aya hiji monyet leutik nu make sarung anu percis pisan sok dipake sarungna ku si Udin nu jadi salakina. Eta monyet neutup sedih ka manehna bari panonna ngecelakeun Cipanon geuting. Suryo harita sadar hiji tumbal geus dijieun, tapi ieu kakara mimitina sabab siluman eta geus ngarasakeun ngeunahna getih jalma nu deuket jeung Mang Suryo. Siluman manehna bakal menta deui jeung deui. Tah kitu geuningan nu bagian kaopatna mah geuningan sobatnya. Sobat geus jadi tumbal, harta beuki ngagundung, tapi nyimarni mimiti manggihan hal-hal anu aneh di jero kamar mandina. Naon nu bakal lumangsung nalika rusiah Mang Suryo kanyahoan ku pamajikanana? Kitu tanya ku pamajikan sorangan. Dangukeun teras dina episode 5 kumaha cenah ieu lalakon dongeng teh nya.